Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Santi langsung harita mesat pedang taji putih. Serat barasat. Pedang barasat ngaluarkeun cahaya bodas. Kirantis karung rada kakiceun oge ningali pamor pedang taji putih anu bakal digunakeun ku Rasanti. Kirantis ngarti eta pedang lain pedang sambarangan. Mun waktu keur tarung tadi mah pakarang lawan bisa bendung ditakis ku sapasang leungeunna. Tapi ningali pamor pedang taji putih mah Kirantis putri iblis Marakayang tuani gagabah. Manehna teu bisa saukur ngandalkeun kakuatan ilmu wadas raga anu ngalapi sakujur badana. Sabab bisa wae bakal katembus ku pedang lawan. Dumasar kana eta pamikiran harita Kirantis mesat pedang watu geni anu ngajaprok dina tonggongna. Serepet pedang watu ni dipesat neuteup seukeut ka Rasanti. Harita Kirantis terus nyarita di barung jeung seuri. Mane tong waka agul pedah boga pedang anu ampuh Rasanti. Aing ge boga pedang watu geni anu bakal mampu ngimbangan keampuhan pedang maneh. Buktikeun tepikeun ka mana keampuhan ilmu silat maneh Rasanti. Aing moal make kudu lila ngarubuhkeun mangkelu kawas maneh Rasanti. Rasanti langsung nangtukeun sikapna. Pikeun ngagunakeun jurus pedang nyata pedang kilat bumi digabungkeun jeung jurus tapak darah suci. Rasanti geus coba bade carita harita majuna lajang. Urang mimitian tarungna Kirantis, tadah panajang kuring ye. Hiya! Jorela culung Kirantis majuna lajang. Kacepetan gerak jeung kakuatan panarajangna kawilang ngabayakeun lawan da puguh ngagunakeun jurus gabungan. Kirantis putri iblis Makarangan ngimbangan panarajang nuju lawan ngagunakeun ilmu silat Mayangkara Murka mangrupa ilmu silat ciptaan Nini Durgapati salila numpi diri di guha Marakayang bari ngurus jeung ngagedekeun Kiranti sarta ngawariskeun eta ilmu silat ka Kirantis. Hiup barasat. Pedang taji putih ngarah kana dada lawan. Dituturkeun ku dampaleungeun kenca ngarah kana dada lawan. Kirantis nakis pedang lawan sewok hiuk trang. Bantrokan dua pedang anu ngandung tuah kasakten. Nimulkeun sora anu ngabrentrang. Tarik sarta ngaburicak silalatuseuneun. Dampaleungeun kenca Kirantis kabentung dampaleungeun Rasanti. Hiuk sak. Keras. Jari jeug. Rasanti ngajar jeung ka tukang. Tapi Rasanti gancang mancuhkeun di tangtunganana. Saterusna maju dina rajang leuwih ngaronjatkeun kasapetan gerak jeung kakuatan panarajangna. Sauk hiup barasat.
Sabatan pedang Taji Putih ngarah kana dada lawan. Kiranti serikat nakis pedang lawan Sarhyuk Tang. Dampal dengan anu kencang bendung didampal dengan Katura Santi anu ngagunakeun jurus tapak darah suci. Sarhyuk gas jarig-jeg. Rasanti ngajarig-jeg di katukang. Gancang Rasanti mancukeun di tangtunganana. Kirantis Putri Iblis marakayang marahatikeun nu jadi lawan bari jalita di Bandung jeung seuri. Saukur kitu geningan kamampuan maneh teh Rasanti. Ku aing geus bisa kaukur maneh moal mampu ngarubuhkeun aing Rasanti kumaha oge. Tapi bisi maneh panasaran keneh hasok maju dina lajang maneh Rasanti. Rasanti jadi beki penasaran sagadi diri pikeun majuna lajang. Malas tetepan nuji lawan betos nyarita. Ulah bakal nyemukeun diri Kirantis. Ieu tarung tacan lekasan. Keur si Rasanti moal make kudu sental ngayunan jalma seperti Andika. Tadah panajang kuring ieu. Hayya! Jorela cilung Rasanti maju dina rajang. Gabungan jurus pedang kilat bumi jeung jurus tapak darah suci Tang Tue teu bisa dianggap enteng. Kabuktian waktu sabetan pedang Taji Putih ditakis ku pedang lawan. Harita dina kacepetan gerak anu di luar dugaan lawan. Harita dampal dengan kenca Rasanti mubus nyusup di antara celah lolongkrang kosong anu jeli lawan. Dua kali patutur-tutur dampal dengan kenca Rasanti. Dina jurus tapak darah suci ngahantem kana dada lawan. Sawuk hiu prasatang. Pedang Taji Putih ditakis ku pedang lawan. Sosup bus hiuk jebet ges. Jarig-jeg. Kirantis ngajarig-jeg ka tukang. Tapi gancang mancukeun di tangtunganana dina kayaan teu sakara-kara. Paana rajang lawan bangun anu taya pangaruh naon-naon pikeun dirina. Rasanti kerung kaget ningali kakuatan daya tahan badan lawan. Sakuduna mah Kirantis lubuh mangsa dua kali kabenangan ku panajangna kana lebah dadana. Kirantis Putri Iblis marakayang ngumbar di kaca caritanana. Panajang maneh anu ngahantem kana dada aing teu kalasa naon-naon Rasanti. Ceuk aing oge gunakeun kamampuan didinya tong asa-asa jeung aing mah. Kabuktian kayaan aing teh sakara-kara. Kumaha masih keneh rek dituliskeun talungna? Atawa rek ngaku jajaten? Kuring masih keneh mancur datang tungan Kirantis. Hartina Andika jelas acan mampu pikeun ngarubuhkeun anu jeung lawan. Kabuktian Andika teu mampu ngasupkeun panajang ka jeung lawan. Hanu matak teu kudu ngarasa geus unggul Andika Kirantis. Lebih hade urang teruskeun talungna. Tadah panajang ye. Hayya! Jurela cilung Rasanti maju dina rajang. Sabatan pedang Taji Putih bantrok liwe jeung pedang watu geni sauk hiu prasat sarhiu klang. Saperti tadi libai harita Rasanti ngasupkeun di panarajang dampal dengan kencana malah ngaruntui 3 kali ngahantem kana dada lawan. Sarhyuk cebet gas jarig-jeg. Kirantis ngajarig-jeg ka tukang. Tapi gancang mancung di tangtunganana dina kayaan teu sakara-kara. Beki namahan kakaget tapi ke Rasanti dina waktu harita. Rasanti ngeureunkeun heula panarajangna masih kene kaeuntepan ku perasaan kaget ningali kakuatan daya tahan badan anu jilawan.
Rasanti pogo teu nyahoeun mun anu jilawana sakujur badana teh dilapis ku kakuatan ilmu wadas raga. Ningali kana kayaan seperti kitu harita manggali jeung Sandika anu ngabandungan kana lumangsungna tarung pada kageteun oge. Kageteun ku daya tahan badan Kirantis. Aduh, membandungan keadaan seperti ini mah manggali menjadikan apa itu menggaduhan emutan ya. Aduh, kedaden Sandika ieu mah anu maju ngayunan Kirantis putih iblis malakayangan Den. Sebab kalau keadaan terus berlangsung seperti ini, ya Den ya, sekalipun Kirantis tidak bisa mengasupkan panarajangnya, akan tetapi lama-kelamaan Mangi Masa Santi akan menjadikan lese kehabisan tenaganya Den. Maka dari itu Den Sandika yang harus maju ini mah Den, dan segera untuk dapat mengungkulan Kirantis Den. Sekalipun masih remaja, ternyata punya kemampuan yang hebat. Sok maju Den, maju Den. Cerita manggali memang benar mang. Ukayan terus lumangsung seperti kieu. Sanajan lawan teu mampu ngasupkeun panlajangna ka Rasanti. Tapi lila-lila Rasanti memang bakal leuseuh tanagana mang. Ya, maka dari itu Den, kasihan jangan sampai diantepkeun Den. Untuk itu mang mengharapkan ada yang maju lah. Memang kuring anu kudu maju ngayunan Kirantis ya Mamang. Sandika jeung manggali terus nyamperkeun ka tempatna Rasanti. Bari lempang harita manggali nyarita semua anu ngagero ditujukeun ka Kirantis putri iblis Malakayang. Hai, nantilanan, hei, nantilanan. Jangan diteruskan dulu tarungnya Kirantis. Sebentar heula. Aku dengan Den Sandika akan mendeketan ke tempat kejadian. Sangeusna deukeut ka tempat lumangsungna tarung. Harita Sandika mah ngadeukeutan ka Rasanti. Sedengkeun manggali harita musulkeun paneuteup ka Kirantis. Bari terus nyarita. Alah, tenang dulu Kirantis, tenang dulu, sedau. Pertarungan belum angeusnya, hanya saja yang akan mengayonan tarung dengan kamu akan digantikan orangnya. Untuk itu kamu jangan membogaan pemikiran sudah merasa unggul Kirantis ya. Rek sawai anu maju ngalawanan aing bakal disinghareupan gali. Dalah sok sanajan si Rawing akina sinang bule anu maju narajang ngalawanan aing bisa dipastikan si Rawing anu bakal modal. Hasok aing daguan saha anu rek kagantikeun si Rasanti taun jeung aing. Harita Sandika anu aya di gireun Rasanti terus nyarita ka buah hatena. Anti, ulah kasinggung Anti. Dari ngalihkan kayaan tarung anu tali lumangsung. Mun terus-terusan seperti itu, kayana sanajan Kirantis teu mampu ngasupkeun panarajang kanu dilawan. Tapi daya tahan badana memang aya teu wajar ya Rasanti. Lila-lila tangtu bakal leuseuh tanaga Anti. Anu mata gidinan Kang Dika pikeun ngayunan Kirantis Anti. Rasanti netep ka buah hatena beritus nyarita. Anti tesingna kasinggung Kang Dika. Anu saureukeun nembe memang leres. Harapan abdi mudah-mudahan Kang Dika tiasa ngungkulan uji lawan Kang. Kirantis sanajan masih rumaja. Tapi tindakanana bakal jadi ancaman ke pihak urang. Mangga ayonan eta si Kirantis. Abdi ngarojong Kang. Sangeusna memang ilin atau menang ilin ti Rasanti anu jadi buah hatena. Harita Sandika ngajrat satulisna mancurnya tangtunganana dihareupeun Kirantis putri iblis Malakayang.
harita manggali anu can ingkah di tempatna terus nyarita ka Kirantis. Hai, kamu harus menjadikan tahu Kirantis ya. Sekarang yang akan mengayonan kamu ini dan Sandika nih, bebenenya Imas Rasanti. Sekarang kamu harus berhati-hati deh menying harapan lawan yang akan mampu mengungkulan kamu. Hai, mangga dipersilakan untuk mengayonan lawan dari Sandika. Geus kitu Mas Gali Surali ngagajeng luncat bulu ka tempat Rasanti anu geus aya di tempat anu rada anggang. Kirantis sanajan masih kene rumaja, can jadi wanoja manjing dewasa, tapi ningali jajak kakasya berupa seperti Sandika, anu terjauh tidori lah gitu tanya, langsung jadi katarik hatena. Sedengkeun Sandika dina sikapna anu tenang, tapi tandas harita terus nyarita. Kirantis, ayeuna kuring Sandika nu bakal ngayunan Andika manggantikan Rasanti. Urang buktikeun kemampuan di masing-masing Kirantis. Kirantis malas tetepan Sandika, sikap jeung caritanana jadi gumelis, teu beda ti wanoja anu geus manjing dewasa we katarik hate ku jajaka kasep rupa. Jadi Sandika anu ngagantikeun si Rasanti teh, anjing jajaka anu kasep rupa Sandika. Aing terus terang ngalasa katarik hate ningali kakasepan Sandika. Sakuruna mah urang teu kudu make talung sagarupa Sandika. Hate Kirantis jadi ngageter. Terus terang Sandika. Ningali sikap jeung ngadenge caitan di Kirantis seperti kitu. Harita Sandika jadi kasinggung. Nutup seukeut ka Kirantis dina sikapna anu tandas terus nyarita. Ulah nyarita anu teu puguh Kirantis. Leuwih hade ulang teruskeun ieu tarung. Kuring lain hayang nanggap caritaan, tapi rek ijen jajaten ngayunan Andika Kirantis. Sandika anu kasep. Ambak siga nama ya? Ambak ya? Iya asal nama kasep ya, anu kasep ambak mah. Beda jeung nu ngadongengna. Kalau kabeh kita mah kasep katinggalaina. Kirantis mah jadi gimana ya? Jadi beki kumejot yang bisa pada kesailana we anu kasep Sandika. Suka hate mun boga pasangan kawas Sandika. Bakal sugema di kekepadan ogenya. Sandika langsung nantukeun sikapna pikeun miheulaan majuna lajang. Ningali kemampuan ilmu silat jeung kekuatan daya tahan badan Kirantis waktu keur tarung ngayunan Rasanti, harita Sandika sagad diri pikeun ngagunakeun ulin karuhunan digabungkeun jeung jurus balaga digdeg. Sandika ngawangun pasangan dan seukeut ka nuju lawan benyalita. Jakolo bapa mola. Urang teruskeun tarungna Kirantis. Hayya! Jurelat cilung Sandika maju nelajang ngagunakeun ulin karuhunan sedengkeun dina nyingkahan panalajang lawan ngagunakeun jurus balaga digdeg. Harita Kirantis ngimbangan panalajang anu jilawan. Kadatangan panalajang lawan dipapa ku sabetan pedang watu geni, tapi rikat Sandika ngagunakeun jurus balaga digdegna. Sok hiuk daligdeg plos. Leungeun kenca Kirantis rek ngasupkeun panalajangna kana anggota badan lawan, gancang harita dipendung ku leungeun katul Sandika. Dua kekuatan tenaga lapisan ngaliwatan leungeun masing-masing. Harita bantrok hiuk keduk geus. Jari jeug Sandika jeung Kirantis pada ngacari jaga tukang. Meh dina waktu anu bareng duanana mancukeun di tangtunganana.
Kirantis rada kagetin waktu Sandika ngagunakeun jurus balaga digdeg mangsa nyingkahan panalajang lawan. Tata gerak hese ditebak kawilang aneh teu lumrah jeung ilmu silat anu sejen. Ngajadikeun bingung keur Kirantis ku tata gerak kena jurus balaga digdeg. Kirantis putri iblis marakayang netep antep ka Sandika betus nyarita. Sandika anu kasep. Panarajang teh beuteung kena kala sasaran geuningan. Kudu ngagunakeun panarajang anu hebat. Anu leuwih punyul Sandika kasep. Kumaha aya henteu kira-kirana panarajang anu leuwih hebat? Teu kuloba carita Kirantis. Tadah ieu panarajang. Jorelat culung Sandika maju dina rajang. Harita Kirantis ngimbangan di panarajang lawan. Mapak panarajang lawan ku tusukan pedang watu geni. Sok yuk hidup. Kirantis nyingkahan panarajang lawan. Terus nusukeun pedang nang arah kana dada lawan. Sat hiuk dari pros. Bareng jeung ngeplosna panarajang lawan, harita Sandika bisa ngasupkeun panarajangna kana anggota badan lawan. Sauhyuk tegas jarig jeug. Kirantis ngajarig jeug, tapi gancang mancuhkeun tangtunganana dina kayaan teh sakara-kara. Sandika kerung ningali nuju lawan bangun anu teu ngarasakeun pangaruh naon-naon. Mangsa kabenangan ku panarjangna. Padahal Sandika geus ngagunakeun satengah bagian kakuatan talaga lapisanana mangsa nibankeun panarjangna. Dengkeun Kirantis anu ngarasa percaya diri karena kakuatan daya tahan badana. Lantaran dilapis ku kakuatan ilmu wadas raga, harita nangtang sangkan ditarajang deui ku panarjang anu hebat. Sandika kasep pasti oge kagetnya panarajang anu kena kana sasaran, tapi keayaan anu jali lawan teu ngarasakeun naon-naon. Ieu kelihatannya kan masih buleger. Panarajangna kudu anu leuwih hebat atuh Sandika kasep. Anu sakirana bakal karasa nyeri ku Kirantis. Sok gunakeun kakuatan panarajang anu hebat. Sandika geus loba dicarita harita maju dina rajang. Kirantis ngajorelat tingkahan panarajang lawan. Teu nyahoeun mun nu dilakukeun ku Sandika mangrupa pancingan sangkan anu jilawan malesna rajang. Kirantis anu malesna rajang sabetan pedang waktu geni ngarah kana cangkeng lawan. Sauhyuk daligdeug plos. Sabetan pedang lawan teu kena kana sasaran. Tata gerak aneh dina jurus balaga digdeg susah ditebakna ku Kirantis. Gabungan ulin karuhunan jeung jurus balaga digdeg leuwih unggul tibatan ilmu silat mayangkara. Nyata silat mayangkara murka nu digunakeun ku Kirantis dina waktu harita. Kajadian saterusna Sandika bisa ngasupkeun di panarajangna. Pilih genti sapasang leungeunna ngahantem kana dada lawan. Sat hiuk dakeus, hiuk cebrot geus. Jarig jeug. Kirantis ngajarig ka tukang. Tapi gancang mancuh pilih tangtunganana dina kayaan anu sakara-kara. Kirantis netep ka Sandika betus nyarita. Sandika kasep. Ari sugan teh bener we panarajang teh leuwih hebat tibatan tadi. Tapi teteh masih tetep saka nanti teu karasa naon-naon geuningan. Siga nama Kirantis lain kudu ditarajang tapi kudu dirangkul ieu mah ku anu kasep. Mun dirangkul mah sigana bakal karasa limat nada. Bener teu Sandika kasep?
Sandika beki penasaran. Jeung kahudang amarahna sabab sikap jeung taitan Kirantis matak timburu ke Rasanti mah. Sandika jadi boga pamikiran pikeun ngagunakeun jurus tapak sambang getih anu diwariskeun ku Ki Buyut Habungkara anu jadi bapana. Samemeh ninggalkeun pawenangan. Eta kakuatan ilmu getih ilmu geus manjing ka dirina. Tapi saira ieu Sandika memang can kungsi ngagunakeun eta ilmu. Sabab geus apal kana akibat anu bakal karanapan ku anu jilawan. Sakali kabeunangan panarajang jurus tapak sambang getih anu jilawan bakal ajal pati dina kayaan sakujur badanna rembes ku getih sabulu-bulu. Kayaan harita ge Sandika masih keneh bingbang pikeun ngagunakeun kakuatan eta ilmu. Sabab memang teu boga niat hayang binasa ka sasama. Ningali Sandika tacan sagadiri pikeun neruskeun tarungna harita Kirantis nyaita deui di Bandung jeung Seuri. Sandika kasep. Jadi siga anu bingung geuningan kunaon sih? Atau boga pamikiran hayang ngarangkul Kirantis? Boleh. Terus Kirantis dipangku dibawa ke tempat anu sepi. Kitu boleh nanya. Mulai dina pamikiran anu kasep teh ya. Kumaha Sandika kasep? Masih kene aya kakuatan panajang anu hebat teh. Sandika akhirna nangtukeun sikapna pikeun ngagunakeun jurus tapak sambang getih nu diharapkeun bakal mampu nembus kakuatan daya tahan badan nu jilawan. Netep seukeut ka nu jilawan harita Sandika tos nyarita. Ulah waka nganggap enteng ka nu jilawan Kirantis. Ieu tarung tacan lekasan. Urang teruskeun tarungna. Tadah Kirantis, jurus tapak sambang getih. Jorela cilung Sandika maju narajang. Waktu dampaleungeun katu Sandika rek ngarah kana anggota badana, rekat harita Kirantis ka bendung panarajang lawan ku dampaleungeun kencana. Saukyuk sakyuk gas. Kiranti ngagrok kaget minahan ka nyeri tulus ngabangtieun ka tukang. Gancang Kirantis ngajaga kaseimbangan badana terus mancuhkeun di tangtunganana. Kirantis ngahulang bari ngemuka kaget. Barobahan jurus jeung kakuatan panajang Sandika tetela mampu nembus kakuatan ilmu wadas raga. Tangtu we Kirantis ge kudu mikirkeun ngeunaan kaselamatan dirina. Masih kene wuntung Sandika ngan saukur ngagunakeun satengah bagian kakuatan jurus tapak sama getih. Cacakan mun ngagunakeun kakuatan anu sapinuna bisa dipastikeun Kirantis bakal ajal binasa. Ningali Kirantis ngahulang harta manggali nyarita semua anu ngagero ditujukeun ka Kirantis. Hei. Hei. Kirantis. Kenapa kamu menghulang seperti begindang, ye? Waktu kamu membendung panajang lawan ternyata menggeronahankan nyeri dan kamu kemudian membangkieung. Kenapa sih? Nah sekarang kamu baru nyaho kan? Makanya kamu jangan sombong dan kamu jangan menganggap enteng kepada lawan, Kirantis. Sekarang mah kamu yang menjadikan bingung, ya. Ayo, coba. Mana kehebatanmu? Yang bisa menahan panajang lawan? Hei,
Jangan menghulang terus seperti itu kamu teh. Putri Iblis Malakayang. Masih remaja sudah mau jumago kamu teh. Kirantis ukuran nyelang ngareret sagedeng ka tempat manggali. Saterusna netepsikeun ka Sandika. Manehna tacan bisa narima karena eta kanyataan. Kirantis harita sagadi diri pikeun neruskeun tarungna. Ngarobah cara tarungna bakal ngagunakeun pedang watu geni dina jurus simpenan digabungkeun jeung jurus tanduk setan. Sapasang tanduk dina sirahna digunakeun jadi senjata dipake nyuruduk ngarah kana anggota badan lawan. Kirantis geus ngumbar caritaan bari jeung seuri. Sabab anu jadi lawan tetela geus mampu nembus kakuatan ilmu wadas raga. Bari musirkeun paneuteupeuna ka nu lawan harita Kirantis terus nyarita. Si Kirantis masih kene sanggup pikeun neruskeun tarungna Sandika. Giliran maneh anu bakal dirubuhkeun. Adah panajang aing. Hayya! Jorela cilung Kirantis maju narajang. Pedang waktu geni rek ngarah kana beheung lawan. Sedengkeun surudukan sapasang tandukna ngarah kana beuteung lawan. Oro kaya Sandika geus nyahueun kana kalemahan anu dilawan. Dina nyingkahan panajang lawan harita Sandika ngagunakeun jurus balagadigdeug. Sedengkeun dina waktuna narajang ngagunakeun jurus tapak sambang getih. Sauhiu datang sabatan pedang watu geni jaligdeug plos seruk datang surudukan sapasang tanduk Kirantis jaligdeug seronton plos. Kirantis jadi penasaran harita nyusul tepus ku panajang susulan tapi panajang Kirantis tetep teu bisa kena kana anggota badan lawan. Ngajarikeun Kirantis keseleun sabab satia panajangna bisa disingkahan ku anu dilawan nu dadaligdegan sakapeung nyelonton. Jurus balagadigdeug tata gerakan anu teu bisa ditebak ku anu dilawan. Waktu Sandika maos narajang ka anu dilawan. Harita Kirantis masih sempet ngapendung dampaleungeun ka Sandika ku dampaleungeun kencana. Tapi dampaleungeun kenca Sandika geus sempat bisa disingkahan harita panajang Sandika ngahantem kana tak-tak katu lawan. Pedang waktu geni meh leupas tina cekelan leungeun katuna Kirantis. Sakiuk gas. Panajang Sandika dibendung ku Kirantis. Panajang leungeun kenca Sandika ngahantem tak-tak katu Kirantis. Sakiuk kebet. Des. Setan! Setan! Kirantis ngageronahan ka nyeri bari ngabangkiung menurut ka tukang sababaraha lengkah. Bangkiung. Jaligdeug. Jaligdeug. Anak. Kirantis ngeureunkeun sukuna terus mancuhkeun tangtunganana. Sanajan bener Kirantis masih bisa mancuhkeun tangtungan, tapi kayan hatena harita geus mimiti kaentepan ku perasaan sabil sabab ngarasakeun kakuatan panajang lawan anu beuki kuat. Jangkeun kakuatan ilmu wadas raga geus mampu ngimbangan kakuatan panarajang anu dilawan. Kirantis Putri Iblis Malakayang jadi ngarahu dina jero hatena. Kajadian anu karandapan ku dirina mangrupa kanyataan anu di luar dugaan. Tapi Kirantis da puguh boga rupa-rupa ilmu anu ngandung kakuatan gaib. Harita jadi boga pamikiran pikeun ngagunakeun ilmu samaring mata. Pikeun ngagunakeun eta ilmu samaring mata kudu di tempat anu teu katingali ku jalma.
sabab kudu musirkeun kekuatan batin jeung ngarapal mantrana. Pikeun ngagunakeun eta ilmu Ki Rantis kudu ngajat heula ninggalkeun eta patempatan. Sedengkeun Manggali ningali kaayaan Ki Rantis ngahulang di wae, harita terus nyarita deui semua nu ngagero. Hai, Ki Rantis apa-apaan kamu ngahulang saja kamu teh hai. Aduh. Kamu sudah menghulang lagi nih. Kamu menjadikan betul-betul bingung ya. Sebab surudukan talu kamu dan sabetan pedang kamu tak ada yang kena karena sasaran. Betul kan? Tadi kamu membangkang hampir rubuh babengkang. Hai. Mana kekuatan dan kemampuanmu yang kamu sombongkan itu Ki Rantis? Hai. Ya sekarang mah kamu menjadikan dengar cadas. Betul enggak sih? Sehingga bingung harus bagaimana kumaha. Jangan menghulang begindang. Mikir apa kamu teh? Mikiran buka puasa, lila kene. Sok mau memilu lagi? Pikeun narajang atau mengakui keunggulan lawan, Ki Rantis teu melirokan caritaan Manggali. Harita netep ka Sandika betus nyarita. Aing can masa eleh jajaten Sandika. Masih kene aya waktu jeung kesempatan anu sejen. Pikeun neruskeun ieu tarung. Ingatkeun aing can bisa dirubuhkeun dina ieu tarung. Tapi ieu tarung dicukupkeun tepikeun ka dieu heula. Lantaran